Tadi terus Abi balaka ka Paluran. Hari ini beritanya viral banget. Masa ditelepon panitia langsung ngomong, Paluran dituluikan mah apa tenan sosnya. Saya dituduh memukuli anak sendiri. Itu berita 2 bulan yang lalu. Sedot nu amis-amis nyiruan mah porocot modal madu ibu resep madu resep tadi madu nyeri hiji nyeri kabeh contohkeun jeung ngaran sirna mana sir teh nyumput namana sumputkeun pagawean teh tong nolol jiga jantung aya jantung nolol nu nolol mah kutil jerawat cenah ambeien sirna mana sir teh kudu ikhlas ikhlas main pegawaian mulut enak ikhlas kalimat ikhlas wallahu a'lam sallallahu sumput tong sagala di 100 keun ieu mah ka dieu OTW ningali Bang Ijo jurusan dijikan Ijo kita dong di kalau mana hati-hati statusmu hangus memberangus, amamu jadi tergerus gara-gara modus tidak tulus. Biar silaturahmi tidak terputus, dipinjam 100. Ria anas, pencitraan, ingin dilihat manusia. Ekor Allah mana? Dengan naonnya? Begitu capek yo. Segala di statuskeun, dagaan statuskeun. Perkara lain TikTok. Kong TikTokan wae zaman abi mah TikTok teh di lebuan. Anu di lagu. Aduh, parah. Absus salam, tebarkan salam. Wasilul arham, bersilaturahmilah kalian. Tah, di topi, jaket, baju sampai kaos kaki nu dianggo ku Epi teu meuli Bang Ijo hasil silaturahmi kabeh merek jazakallah. All endorse. Ambasador kecuali kolor mah alin di endorse karena nu endorse sok minta foto jika dia 2 piece langsung dipoto nyen video mun kolor mah abi alin di endorse kalau reang ngirim foto kayak luak nilu di foto kalau reang dina karung tadi gue ngapus sorangan dan ada saeutik mah cek si mama happy mun hirup hayang sukses mun sirna mana hayang sukses Dalang dan hayang sukses, Purwakarta hayang sukses oleh-oleh keur pawabuh. Buka akses lobaan CS, tong loba HS kana ti 3S ngandalkeun askes jeung BPJS Purwakarta stres. Mun Purwakarta hayang sukses, buka akses lobaan CS gawe progres, aya nu progres proses insyaallah ku Bang Ijo jeung Bang Jen Purwakarta sukses. Mungkin bupati saya aja. Well. Itu mangges lockdown, pikiran suudon, kegiatan breakdown, atau diantar ku wakil bupati teh, warga teh smackdown. Karena rubata kan oskadon yang kali dong. Dengan aku. Ya absus salam. Wa aqimu ta'am ka boga UMKM. Bagikeun. Nu miskin gara-gara babagi. Nu marah gara-gara sedekah. Kenapa Mekah berkah? Aya bacaan Quran. Kenapa Mekah Madinah berkah? Aya salat berjamaah. Kenapa Mekah berkah? Terima kasih. Jam-jam digowurkeun. Hayang sirna mana? Berkah. Orang qadir. Nu miskin gara-gara babagi. Nu marah gara-gara sedekah. Kenapa orang donor darah sehat? Karena diberi darah baru. Ibu ayah rumah tangga sehat, donor ke salah kita. Kalau kita kayak sorangan, sering disujud. Absus salam, misi kemerdekaan, tebarkan salam. Wahati muta'am, tong kedit kudahareun. Program pemerintah, makanan gizi gratis, bergizi gratis. Wasilul arham nuhun Pak Bupati silaturahmina dan tepangah aja mama. Saya waktu itu Allah qadarullah daun laga biji geus ditangtukeun dina hiji tangga nu leuweut ku daun garing jeung baseuhna. Cenah babaturan daun teh angin tapi kadang angin nu ngalepaskeun daun tina tangkal lain teh musim gugur aya peuting liung ge can waktuna coplok mah pengsek suudon aya pihak katiluna hirup teh. Cenah lauk resep cai tapi dikulupna ku cai lauk teh lain seuneut salingkuh jeung cai. Di mangga aya pihak katilu rumah tangga teh sopi
pasukan tungku sama-sama main WA. Dan itu wae. Nake bubaran di dia. Wasallu billaili wan nasunya. Doakeun pamimpin urang, rumah tangga urang, anak incu urang. Doa anda balik dia urang. Hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar sudah perbuatan tabligh akbar. Sukses, salawat, tepuk tangan buat urang kita. Bersama dengan Sahabi, Sahabu, tahu lafatana li barokati minas samawati ngan walain kadabu kontak wala dua karasana mah ku si eta kene. Naon doana Ustaz, kemerdekaan 80 tahun usia merdeka kita. Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin, khususna sirna mana sing tukmanina sing sakinah mawadah warahmah, hidup penuh dengan berkah. Insyaallah sakitu tiasa kabeh hatur. Terus jam 10 paingan ribu kalau dibunuh ulang cekap kena aku. Abi gaduh panutup pantun. Ulah takut main trending kaset gitu ya. Oke? Siap guys? Ayat tomat, ayat putih. Tomat euy. Itu ya pantun. Di situ meuli kopi. Tadi tuh ya. Kasih pondok, kasih panjang. Pak amplop dan di situ. Selama mereka pondok panjang dan amplopnya mengajak itu. Abang mesti lem, ku paluran nanti wanita mahal. Kemari abi ceramah di Ade Astrid rek umroh jeung abi tanggal 5 Walimatus Safar kru gereng sengna. Eta mah tiga pawabub ya. Ustaz sok Ustaz nyesok heula cek Ade Astrid teh. Abi bade ngaihun jamaah malam mandar jadi ibadah keur abdi. 2 lagu pawabub. Jayanti jeung Roma Kiris dengan. Bagaimana nama Kepuri? 10 menit pawabub eta Ade Astrid nyanyi di Cimanan sorangan hajatan Walimatus Safar umroh. 10 lagu, 10 menit 2 lagu saember nu nyawer aing geus jam 1 jangan diganyel ku wabuk cai we tadi diterangkeun urang di mahareran cierang we tingkap kaki 3 Ustaz Badan Dalam ada langgeunana punten Pak Wabuk dah kapanci jadi we teh serius. Izin komandan, saya dekat dengan Pak Agus Subianto Panglima kita. Saya dekat dengan beliau, sogi kita dan Bon Jovi ya. Udah begi nyanyi Pak Agus. Tad gadis saya nyanyian di orang. Tapi itu sok pilih anaknya. Dah di pernah nanya, na ceramah Ustaz, na YouTube, na TikTok, na IG. Ustaz teh heureuy wae, ayo di masuk heureuy teh. Untung aja mah tukang beca, mang izin profesional. Ngabeca Bu Ustaz. Emang di masuk ngabeca teh. Goblok. Bukan kontrak, bukan barudak. Orang keakan sarare mana di galengan beca kan saya jadi lagi jadi kang beca kita nggak beca kita atau maka urang izin tentara di mana untuk baris pada jenazah polisi juga balik video ke Panyawangan yo mama barudak buka gerbang kamu lapar tong serius deh Bang Ijo sebagai wakil bupati dimasuk sambutan tuh. Ya mah tuh dibuka sambutan lah. Dalang tuh dadan sunaria sok ngadalang ngobrol kami sa panggung. Anda di mana ngadalang tuh? Bukan dalang balik di hajatan di dia di sini mana. Aduh alayana. Bapak Bandara sudah bidoma ngesap panci beakeun ku Karang Taruna. Mama, ayah lapar mama. Udah. Cuma ngantikan teh anjay. Ini parah ini. Ente meureun dalang ge. Sarua ustaz ge kamari malam Jumat aya hajat ka pemajikan. Alhamdulillah heuh. Sugan nolong pangutep assalamualaikum. Gara Jumat. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemajikan adaan heula. Kurang gedung deui. Innalhamdulillah buka celana nahmaduhu buka baju terus dibuka kabeh tidak dulu imsak adira halusnya unggahan buat Purwakarta dengan kepemimpinan beliau semoga tetap rock and roll serius tapi jeleknya ngenanya aing perlu bahasa ingan
cerong ngajina. Gitu lah, di pusat banyak. Mudah-mudahan malam mandar aya manfaat. Punten tong serius ting bising aya warga tetangga kahuruan mun biasakeun serius ku bawa. Dia mau diturungan kahuruan ge naon? Luratan sambutan kaburu tutup. Saya bau goreng pinang gitu. Sila bulu tutup. Sok abdi sakali sadana sakali. Punten verifikasi 5 menit nya. Tadi terus abi balaka ka Palura. Hari ini beritanya viral banget. Masa ditelepon panitia langsung ngomong, Palura dituluikan mah apa tenasosnya? Saya dituduh memukuli anak sendiri. Itu berita 2 bulan yang lalu. Terus mawas mah kalon men, abi terangan abi kalon. Eta rame digoreng bisa insyaallah dipanggil sama Polda semua tuh. Alhamdulillah Allah ini audu bika min muriwati kita. Sok abi sekali, sadana sekali, amin berdekana bisa bertahan. Allahumma arinal haqqa haqqan warjubna tibah wa arinal batila warjubna dinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal Allah binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Indonesia Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Untuk bineka tunggal ika Rabbana ighfir lana warhamna warhamna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najina minan nar wa aslih lana sya'nana kullahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukma wa ahli bis salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadza astaghfirullah lakum subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.